Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang di kelompok Arjuna bade nampilkeun drama Lutung Kasarung. Tepangkeun wasta abdi Pasarama Sarita salaku Purbararang. Tepangkeun wasta abdi Elizabeth Sarbun salaku Aki. Tepangkeun wasta abdi Loni Kabupaten Imani salaku Purbasari. Tepangkeun wasta abdi Bilqis salaku Yiti. Tepangkeun wasta abdi Saparna Reza salaku Sunan Ampel. Tepangkeun wasta abdi Andika salaku Guru Minda sareng Lutung Kasarung. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Afifah Rahman salaku Prabu Tapa Ageng sareng Indrajaya. Kacaturkeun di Nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageng ti Prameswari Niti Nuswari kagungan putra 7, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purba Endah, nu katilu Purba Dewata, nu kaopat Purba Kanca, nu kalima Purba Manik, nu kagenep Purba Leuwih, nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh Prabu Tapa Ageng ngersakeun bade tatapa di leuweung. Nu dicadangkeun ngagantos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara teh Purbasari, lain Purbararang, putra cikalna. Anak ieu bapak teh geus ngada sakolot. Ulah tara kitu, bapak rek tatapa di leuweung. Tuluy anu ngaganti bapak di nu ngolah ieu nagara nyaeta Purbasari. Abi Pak, nah lain kuring nu ngangkat pesan Bapak teh, lainna kuring budak nu pangkolotna. Bapak milih Purbasari, kusabab Purbasari teh bangun pisabareun, tibageureun, leuwih teu misajana. Kusabab kitu, bapak leuwih percaya ka Purbasari dina ngolah ieu nagara. Pokona mah ieu kaputusan geus mutlak, jeung teu bisa dirobah deui. Tuluy Prabu Tapa Ageng indit tatapa ka leuweung. Teu bisa kitu, kuring teu narima. Kuring salaku budak cikal ngarasa dihina jeung asa dicincak hulu ku adik bungsu sorangan. Pokona kuring nu bakal ngolah ieu nagara. Purbasari, maneh indit? Purbasari diusir ti karaton jeung dipikeun ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di kahayangan, Guru Minda putra Dewata cikalna, titisan gurian tunggal ngimpen gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Ambu, abdi dia ngimpen gaduh garwa anu sarupa jeung Ambu. Jung geura teangan pijodohan hidup anu sarupa jeung Ambu, tapi ulah torojongan. Anggo heula ieu kaksukan Lutung. Geuleuh Guru Minda rupa jadi lutung katelah Lutung Kasarung. Kocap deui di Nagara Pasir Batang. Niti Suwari ngersakeun hayang tuang daging lutung. Tuluy nyitah Aki Panyumpit pikeun neangan lutung ka leuweung. Lengser kuring teh hayang dahar daging lutung. Mangga juragan. Di leuweung, Kamana ieu lutung teh? Asa sepi kieu leuweung amos sasatoan. Aki Panyumpit geus pegat pangharepan. Barang rek muang, dina tanggalpeun deui bet kabeneran manggih lutung keur gugun tayangan. Barang rek disumpit, lutung teh nyuara. Aki bet aniaya, ulah disumpit. Kuring teh rek ngaku bapak puluh ka Aki. Hayang betah di dunya, hayang nyaho nu ngaranna karaton. Ih, bisa ngomong lutung teh. Heuk aring kitu mah, sok geura turun. Lutung Kasarung dibawa ke karaton. Tapi barang rek dipencit, taya pakarang anu terak, teu biasa dirogoh hala. Aya naon ieu teh asa rariweuh katingalina. Iya hese dipencitna, kumaha atuh juragan? Pasrahkeun we ka anak kami sugan butuh keur tibujangeun. Eta lutung teh dipasrahkan ka Purbararang. Purbararang keur ngagembrong ninun bareng Lutung Kasarung nyamperkeun. Tuluy koloprak teh taropong Purbararang murah ka kolong bale. Cing lutung, mang nyokotkeun tarapoong di kolong bale. Tuluy eta taropong teh dicokot. Ari berewek teh dibebekeun jadi 5, sor disodorkeun ka Purbararang. Juri lutung, taropong aing sabogoh-bogoh dibebekan. Lengser, teu sudi kuring mah, anterkeun si lutung ka Purbasari di leuweung. Tuluy lutung dianterkeun ku Aki Panyumpit ka Purbasari di leuweung. Satepina Lutung Kasarung ka leuweung, Neng, ieu lutung pamasin Purbararang kanggo Neng.
Lengser, gening si teteh teh aya keneh adilna sanajan lutung oge teu kunaon tambah keeng di leuweung. Hatur nuhun bejakeun ka si teteh. Mangga, Neng. Caturkeun di sisi leuweung, Purbasari ngagoler dina palupuh sabebek. Dihateup ulit sajalon. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri anu sangsara. Dede teuing putri teh nalangsa pisan kuring rek neneda ka Sunan Ambu. Neda sapaat bara bujangga niat misalin maupun Purbasari sare keneh. Raksukan digedongkeun brai baranang siga bentang, kakasepan guru minda kahyangan, panujanan tinekanan, sajiatna katurutan. Jelek ngajeglek karaton leuwih agreng ti nagara. Tempah sare Purbasari jadi kasur 7 tumpang. Disimbut Suntra Banggala, disumpal ku benang emas. Janggelek guru minda jadi lutung deui. Ya Allah, nah jadi karaton anu agreng leuweung teh. Alhamdulillah ieu kanikmatan teh menika ajaib. Kabengharan jeung kamuliaan Purbasari di Gunung Kasampir sampir ka nagara Pasir Batang. Purbararang tambah sirik. Rupa-rupa akal dikotek tak. Sangkan aya alasan keur ngarah Purbasari. Awas maneh Purbasari, urang bakal ngancurkeun sagala. Rupa-rupa ekol Purbararang antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan, paloba-loba samping, pagelis-gelis rupa. Tapi rahayat jeung jaksa mutus teh weleh Purbasari nu unggul. Tungtungna Purbararang ngajak pakasep-kasep bebeureuh. Sakasep-kasepna lutung moal ngelehkeun sagoreng-gorengna manusa. Purbasari, ayeuna maneh bakal eleh ku sabab bebeureuh kuring mah manusa. Ari maneh mah bebeunangan lutung. Purbasari ngan bisa cicing rumasa eleh. Tenggekna karisa ketokeng ditek-tek. Tuluy lutung kasarung ngagedogkeun raksukanana, baranyai hurung janggelek jadi guru minda deui. Indrajaya, paehan eta lutung jadi-jadian bebeureuh si Purbasari. Indrajaya ngamuk, tapi teu tiasa majar kumaha. Kaungkalan kadikjayaanna. Waing paehan sia. Dina akhirna, Purbasari ngadek ratu di nagara Pasir Batang jadi prameswari guru minda. Ari Purbararang jadi panganon. Indrajaya dihukum jadi pangarit. Nagara Pasir Batang jadi maju dina pamarentahan Purbasari jeung guru minda. Sakitu wae ti kelompok urang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.